Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sobat budaya, pada kali ini kita akan mempelajari tentang tata cara ngaruat rumah atau ngaruat bumi. Maksud tujuannya adalah supaya rumah kita mendapat keberkahan, banyak rezeki, selamat, dan dijauhkan dari bahaya. Kedua, minuman minimal 5 jenis, antara lain kopi pahit, air teh, air putih, rujak pisang atau rujak ganas. 3. Telur ayam kampung dan beras. Yang keempat, songsong. 15 seperangkat tang angin, pakaian suami dan seperangkat angin, pakaian suami 16 dan minyak goreng, tebu 7, gula merah goreng 8, 7, gula merah 8, 9, 18 hijau muda 9, 18, 17 garam merah, jawer 10 dan 17 rokok garam jawer 11 dan rokok 18 jarum coklat sirih atau 11 dikenal dengan sepahen sirih pohon 12 pisang manggala atau tembakau pisang 13 manggala padi tembakau istilah Sundanya 13 ranggeyan padi istilah Sundanya pare ranggeyan 4 rampe dipasang berikutnya di dengan sudut 7 jenis atau bunga-bungaan dengan jenis pakaian 14 ayam kemudian kupat lepet ayam kampung tang-tang angin kupat lepet 16 tang-tang angin 17 jawer kotok 18 pohon pisang manggala atau tangkal cau manggala. Berikutnya rampe atau bunga-bungaan 7 jenis ayam kampung. Dan terakhir, kenapa harus ada tebu? Karena tebu itu memiliki rasa yang manis, amis tiis istilah Sundanya. Menurut sesepuh ada sebuah ungkapan, cau tiwu gula kalapa. Biasanya suka ada dalam pupuhunan ketika kita mau menanam padi. Selanjutnya simbol dari rujakan, artinya dawuh nulima, panca indera. Selain itu simbol dari rukun Islam, yaitu ada 5. Sejahtera, bahagia, selamat dunia dan akhirat, mulai lahir sampai meninggal nanti. Ada pohon pisang manggala atau pohon cau manggala, artinya diambil dari sasakala eyang batarakala. Tujuannya jangan ada makhluk yang mengganggu, dijauhkan dari bahaya, dititipkan pada eyang batarakala. Boh siang na boh wengi na, kapalang burit na kapalang berang na, boh manceran, itu adalah cirinya. Simbol sambara, artinya nanghikeun atau ngahudangkeun, membangunkan supaya kita dangyangna, cahayana, komarana, rasana, pangawasana, siang petingna, dangyangna, cahayana, komarana, rasana, pangawasana, sing tanghi, sing hudang, bangkit, sing haneut, seperti cabe jeung jahe. Simbol tidak boleh ada muncang. Muncang, agar tidak muncanguk. Rencana selalu gagal. Buntu kalakuan, serba susah, serba bingung. Simbol garam adalah artinya samarakna rasa. Samaran rasa teh nyata uyah jeung gula. Uyah
tiasa dijantenkeun samara jeung cukcurkanana jenengan kereburein atawa alitna disebat sangada leuwih sabrang sanes kanten perkara disabrang ku anjeunna. Sabrang itu artinya mencegah. Simbol ada kelapa hijau muda, artinya menjaga hubungan baik antara manusia dengan alam, antara yang dohir dengan yang batin. Simbol sirih atau sirih, pada zaman dulu leluhur kita suka mengkonsumsi sirih. Anu dititipkeunana sang kalatitip ka Ibu Pertiwi anu dititihan kurang sadayana, anu aya di handap saksenina Kanjeng Rama, anu aya di luhur tetep kudu aya lembareun. Sakuem naon Hasem Budi. Nah, Kedah Hamis Budi Hamis Budi. Mata insyaallah moal dugi ka aya nu jamaah kumaha ka urang tetep ka somea. Tah eta. Nu ulah ngange muncang, muncang mah muncangu. Muncangu, artos muncangu. Nu asem tadi ango dina rujak, dina samara eta. Hasem gitu. Sereh mah jadi sari rasa pan samara sebatna ge. Sari rasa samara nu sasamaraan mah kedah sayogi. Kumaha gitu. Nah eta saur sepuh. Pami muncanguk teh naon parosna? Ai muncanguk teh sonten ngarencana bari anu enjing gagawe gitu. Gaga enjing buntu. Pan tah muncanguk we buntu kalakuan. Mohon. Nah eta dan teh aya ka itu namun sanggup. Kieu nangkep tur serba susah, serba bingung pan buntu teh mun sanggup. Gitu. Namanya teh diango dina rujak pan muncang teh sok diango rujak. Tapi kana ieu teh kenging saur sepuh. Ai uyah pan samarana rasa teh uyah sareng gula. Uyah teh tiasa diango samara jeung cuk-curukanana. Nama naon jenengan keur bureuyna sebatna sangadaleuwih sabrang sanes kantor perkara disabrang ku anjeunna sangadaleuwih nama jenengan uyah nuju bureuyna saur sepuh duka nuju ali teh sangadaleuwih uyah nu mah pangabrangkeun ku sangadaleuwih bilih anu hirina nu dengkina nu hianatna kana raga nu hiri kana dengki sangadaleuwih eta nu kadahan. Ari panyabrangkeun teh naon Pak maksudna? Disabrang teh supaya kacegah pangipaskeun anjeunna anu nalingakeun. Kitu saur sepuh duka alas teh Bapak geura ukur cenah. Kitu